Silakan. Ini simbolnya Agung harus tahu dulu ya kenapa ujug-ujug dibakar. Simbolnya ini hak namanya di Tanjung Medarma saur patarmo eta harupat. Ya, harupatnya barang nate awon, hideung, babari regas, babari kaduruk ya. Hidup pang dina rumah tangga ulah ngagaduhan sifat sapertos eta, sifat getas harupateun. Upami esa urang kahuru nafsu, kade ulah dua dana sarangan nafsu, tapi kena anu sikeun saurang ya. Sucikeun saurang landung kandungan layar aisan bijaksana natur sikap. Bangga urang simbolkeun disunut teh ditongengkeun Agung. Nah, teu nganggo minyak tanah oge ieu majol huru we harupat mah nya patarmo babari kaduruk tuh kan. Ya teh simbol awon anu babari kahuru nafsu. Tah cekap Neng. Mangga orang langsung pami salah saurang nu kahuru nafsu kada saurang anu nyucikeun. Simbolkeun dina kalebetkeun di aya ati anu mending cai anu nyecep. Tah lah ditinggal Agung pareum teh acan. Pareum angkat pamitos pareum memilih janten tahu diantep. Mangga piceun potongkeun keduaan, piceun sifat getas harupateunana. Potongkeun. Awas Neng hati-hati potongkeun pami teu kiat ku Agung jarira. Iya kiat. Alungkeun mereka pengkerlung tong direret deui piceun. Sifat getas harupateunna mudah-mudahan hidup sing silih asah silih asitur silih asuh landung kandungan lahir aisan bijaksana dina nangtukeun sikap. Teras aya simbol nog, aya simbol lekan ya Agung rumah tangga ti Neng Fitri nu diharepkeun nya eta turunan anu soleh tur solehah. Siapa Agung? Ya Agung mangga tempelkeun sampeanana eta lekan teh kosong. Eta endog teh babari peupeus. Ulah tarik teuing lalaunan we Agung nya. Lekan kosong simbolna dina rumah tangga hidup ulah kosong siga lekan kitu. Kedah dieusian ku ilmu anu luhung, ilmu anu mangpaat sangkan teu jadi tincakeun batur. Oge endog babari peupeus ieu simbol ikhlasna Neng Fitri sejama paring turunan ka hidup. Hiji alah mun tarik teuing etangna sin tarik teuing nincakna. 2 3 truk. Alhamdulillah. Lu tempelkeun ya Agung luhara diangkat didinya. Wasuh Neng, bakti hidup ka caroge sanes ngarendahkeun martabat istri. Mangga diwasuh. Ya Neng, sanes ngarendahkeun martabat istri buktoskeun hidup salaku istri anu qurrata ayun, istri anu soleha, setia satu ngabakti kana janten caroge, hormat kana janten caroge. Alhamdulillah. Duh lalaunan lebetkeun deui nya Agung, kade ulah teu dilebetkeun deui. Bilih tiriseun sampeanana. Agung buktoskeun bakti hidup istri tos ngabakti angkat ka luhur Neng Fitrina. Aduh dah hese cengkat ngawa kebaya teh. Iya angkat. Alhamdulillah istriku sudah bisa berdiri sendiri. Terakhir kendi teh simbol dina rumah tangga pasti wade di mana nyarios henteu salawasna mulus. Aya wae permasalahan. Upami aya permasalahan dina rumah tangga kade ulah dicana ka bapak, ka mamah, ka rencangan Neng Fitri, ka rencangan Agung ulah pilari solusina keduaan ya dilempar we Agungnya kadenya dilemparkeun sing kuat ku gogoda ai bahtera rumah tangga teh bahtera teh goncangan Agung sing kuat Neng Fitri sing kuat omat hidup kedah sami-sami momen aya masalah selesaikeun keduaan cana ka kamar tutup pantau amparkeun sajadah neda ka Allah Subhanahu wa taala ya goncanganana urang buktoskeun Agung sing kuat ku gogoda tibalik jepenganana Agung panghandapna tanggeun Neng luhurna duanana tah gitu. Siapa Agung? Menurut sakedik angkat ka luhur kendina hiji goncangan nu tuat 2 ka handap lalaunan angkat ti ka luhur goyangkeun heula bahtera goyangkeun iwo peye nasi jagung sampai tuwe Agung sareng Neng Fitri angkat goyang iwo peye nasi sampai tuwe Neng Fitri sareng Kang Agung 1, 2, 3 lempar paboskeun sing mulus panglus rahayu rumah tangga ting trim rumah tangga sakinah mawaddah warahmah.